Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anami wa sahbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil Hiji masih kene dipanjang berumur ke Allah Subhanahu wa ta'ala barigayan syurahul ambiya. Mudah-mudahan ulang sadayana sing diwaris mau ulang husnul khotimah Narimah wa iman Islam Allah sallallahu alaihi wasallam mulia terjurahkan dan panutan ulang sadaya Nabi tercinta kangge Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hormatin abah kasadayana, mudah-mudahan kurang sadayana sing biasa dipun di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkahan pengajian Allah lalu surga rahmat ka urang sadaya. Amin. Rahmat Allah mahdude ulah rek putus dina rahmat Allah. Najan gede dosana saeutik parmana jalma bisa masuk ke surga. Indonesia merdeka dina pembukaan undang-undang dengan rahmat Allah. Indonesia merdeka namun karena dengan rahmat Allah bangku runcing kejembanting ngalawan riak anu sakitu canggihna Belanda 350 tahun kurang dijajah nya lebih ka merdeka memantap ke hati tina 350 tahun ukur pagawean urang mah bisa nyete ukur bandring ke bangku runcing tapi orang bisa merdeka kita dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya orang nerangkeun bab tertalakeun ilmu tasawuf. Alhamdulillahilladzi aqamas samawati bi ghairi imadin. Sadaya puji kagungan Allah anu ngajadikeun 7 lapis langit anu teu make pihak. Masya Allah. Yu langit kesakilegana teu make pihak. Wassalatu wassalamu ala al-Mustafa alladzi huwa masyhurun fi jami'il bilad. Rahmat Allah sareng salamna mugi-mugi dilimpahkeun ka Nabi urang sadayana Kangjeng Rasul pilihan di antarana sakabeh jagat raya. Di sakabeh jagat raya nyaeta Kangjeng Nabi teh eta anu dipilih ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala alihi muhibbil fuqara wal ibad jeung kasadayana keluargana anu mika asih sareng mikanya ka fakir miskin sareng ka jalma miskin anu ibadah. Kangjeng Nabi teh anu banget nyaahna ka fakir miskin nyaeta ka jalma miskin anu daek ibadah. Takdina berjanji Kangjeng Nabi dicariskan yuhibbul fuqara wal masakin. Wa tawakkalna sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu banget tawaduna
kang tinggal urang teh banget tawadu andap asor sopan santun mundi jieun di hari tara adigung dijieun di tukang sok daek nuturkeun sebab kalau banjal mah boga sifat hayang kumaha hayang lamun hayang dicekelan duluna hayang sok maju sok mundur cokal buntutna maju lumpat eta hayang ya ari dijieun pamimpin kalau mundur murangkan tempo dijieun rakyat nyuntung kurang-kurang kawas sifat saya tapi jadi pamimpin kurang bodoh halus jadi rakyat sing bisa nutur dina nate dina kahade wa ba'du jeung saparantos sakitu pakon qalal abdu al-baqirul haqiru syairi raji ila rahmatil malikil firdaus Somadi Ibnu Bakir Husain bin Muhammad sabana kitu tegasna raiskeun di antara hamba Allah anu fakir turhina anu daya angin miharep pertulungan Allah Subhanahu wa taala nyaeta kakasihna teh As-Somad Ibnu Bakir Husain bin Muhammad ari batul mah nu ahli tasawuf nya anu ngalartikan agama bahasa teh nyata kaula teh jalma anu fakir jalma anu hina anu teu aya daya angin diharap ditulung Allah Subhanahu wa taala jeung ari Somad eta putrana Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeung Husain anu fakir iklam kanyahokeun ku anjeun hai santri tegasna ieu kitab diatur rapih pisan sareng nerangkeun rupi-rupi di antarana lali jeung pikir ilmu jeung bebel ai bebel teh bodoh bebel akal jeung khobal ari khobal teh edan sareng fakir sareng beunghar tawakal jeung hawaf numawi ieu kitab dinamian nyata anasul mutakin anu sieuna 5 bab sesuai sareng rukun Islam aya 5 bab. Jadi rentetan kalau tasawuf ya. Soal dina diurang teh pansok milakeun sing ditampi iman Islam ihsan itu ihsan. Iman berarti ngurusna dina hate Islam berarti urusna dina fikih dan arif tasawuf mah urusna dina akhlak. Ilu anu kurang diaji teh kahiji ilmu fikih, 2 ilmu tauhid, katilu ilmu tasawuf. Ngaji fikih doang teu make tauhid ya ilu asa bener sorangan. Lamun ngaji tauhid unggul dan ibaratkan fikih ibadah jorok lu penting mah hate bener ya salat ruku sujud teu bener ya wudu oge teu bener nu penting mah hate nyambung jeung Allah da hitunganana salat teh kurang hayang naon hayang nyambung jeung Allah penonton sholat kita jadi kan itu dapat jalan makanya di aja tauhid kan kenapa ya ya ayeuna ngaji fikih diaji tasawuf kan tauhidna diaji tapi lamun teu dibarengan ilmu tasawuf bakal loba nyalahkeun batur salah saja gitu nah yang bakal loba nyalahkeun batur memawi ilmu tasawuf mah seperti ayah hiji jalma nya seorang ulama besar diiring ku santrina pas ngaliwat mun aya mah aya organ ngaliwat aya hiburan tuturupun bahasa begancangan lulusuhan ya lumpang gancang teu dilieu-lieu kacan
wajah lu santri kok muluk nyak setengah lompat geus jauh ka karang anjeunna kantor ditanya umurin mama mani ganjang-ganjang teh cenah leumpang teh tadi abdi mani capek dengan budak padah mama tadi tinggal lewat kana organ ya mama sok sieun ningali karena eta anu keur joget-joget sok sieun ngarasa deui amak leuwih halus dibatan maneh tah ngarasa sieun ngasadiri asa leuwih halus dibatan batur teh dijaga ku anu tasawuf urang urang saurang pang halusna tetap lamun geus modal kana anu tasawuf naon atuh anu kudu di anu kudu disalahkeun ya jalma lamun modal kana tasawuf teh kawin teh jalma tak urang usik malik teh kabeh ke ku Gusti Gusti usik malik teu kita ieu mah kalau jalma mah dharma wawayangan bae kadang-kadang si sepot bisa jadi raja bisa si sepot jadi raja bisa kudalan nah kemana aya jalma ayeuna tidak fakir jadi beunghar kawasa pangeran tidak beunghar jadi fakir kawasa pangeran urang teh apa rahasia eta penting urang teh takdir dengan eta anu paling dipikal ka urang sok sieun ngarasa diri urang leuwih hebat tibang ngarasa ari hebat teh jadi masalah halus hebat kan ngan lamun urang ngarasa aing leuwih hebat tibatan batur maka kudu dijaga ku anu tasawuf eta teh naon pangna iblis teh tukang ibadah naon iblis teh tanya ayeuna anujukan urang ayeuna ieu teh pernah dipake ibadah ku iblis mah usah cengkal taneuh ku iblis teu dipake ibadah dunya ieu dipincak kumaha salat 2 rakaat pitah sajengkal salat 2 rakaat pitah sajengkal iblis teh asam tukang ibadah tapi kan diangkat jadi raja guruan malaikat bisa kalau 500 tahun jadi guru malaikat naik ke langit jadi ijajil seperti itu kan lantaran naon sina sujud ka Nabi Adam ku ngarasa kehelahanan usjudu li Adam fasajadu illa iblis bukan iblis naon ngarasa aing leuwih halus tibatan ngarasa ayeuna dikutuk iblis tukang ibadah kita ngarasa bisik da urang dina nalika urang geus apal astagfirullahaladzim bakal usah rasa teh aya di setan kapanggihna setan teh aya di diri urang jelema teh halus ngomong jadi kasar ya ngomong ngacapruk aya kasar ngacapruk ke palu teh eta saha iblis tak kanyawana iblis teh eta kurasa nyawana angin teh teu tingali ngan eta angin karasa naon tiis aya angin tak karasana iblis teh kurang ibadah jadi keblung karasa eta teh setan tahu kurang mana oke sebab setan teh dahar bae ngadahar mi setan ya meuli susu setan sesuai jeung bab kahiji nerangkeun lali sareng tapakur ieu nyaeta kanyokeun ku anjeun hai santri ari lali nyaeta hiji ilmu anu ngaruksak sakabeh kahadean jeung ari tapakur hiji ilmu pikeun takwa ka Allah sareng biasa nganggeran
Bernuju amal soleh sareng eta jalma salamina aya dina kabagyan Allah madahu dina Al-Quran yauma idzi yashdurun nasu astatal liyurau a'malahum famayya man misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Artina koe eta jalma-jalma bakawe nyata paburisan lantaran kamaranehanana bari wis ditepongkeun sagala amal pagaweanana. Jalma anu melampah amal kahadean sanajan ngan berat sakapul tipung pasti manehna bagane jo amal kahadeanana. Jeung singsa jalma anu ngalampakeun kajahatan sanajan saberat kebul pasti manehna bakal nempok kana amal jahat. Kurang ulah sieun hirup ditipu batur karena seperti itu. Kurang boga duit aya nu nyopet tong sieun dan kege aya amal di akhirat bakal ditempok. bakal ditempuh. Lamun teh hari pembalasan, timbangan amal, keadilan, kurang rugi jadi jelema bener. Lamun di akhirat keadilan Allah rugi jadi jelema bener. Menang capek, menang naon, menang kumpul tepok, kue urang teh tepok dipake, dina tempel leungit umpamana, duit aya nyopot atau aya nipu motor aya nu ngabegal, tong sieun di akhirat aya aman keadilan. Contoh ketika jalma begitu nyopot hak batur nya umpamana ya hak urang dicopot ku batur tong sieun di akhirat mah amal bakal dicopot adunan amanah bah pan jelema da tukang nipu tukang mal mana amal alusna ya masyaallah engke amal goreng urang ditamplokeun. Jadi loba jalma saur Kangjeng Nabi aya jalma anu muflis. Ya Rasul, saur sahabat, aya nu muflis teh nu kumaha? Lupa amalna. Nepi ka kaget sakabeh jalma, masyaallah eta jalma. Mani loba-loba teuing kahadeanana. Tapi eta jalma beak. Muflis teh kahadeana teh beak pake naon? Pakai bayaran hutang usabab dolim ya ngajarikeun batur copot amanah pikeun copot amanah kantong we ya copot amanah dicopot amanah mungkin jelema ngantri anu rek minta pertanggungjawaban tarik minta pengadilan teh anu akhirna eta amanah beak ya amanah beak sedengkeun jalma masih keneh loba anu nagih kadinya teh geus beak amanah akhirna naon dosana eta jalma dibigeunan ka maneh mawi saur kudu rek naon wae hirup kudu make agama. Jangan sampai yang 100 tahun paling dekat. Di akhirat mah 1000 tahun teh sapoe. Urang teh teh sapoe poe acan di dunya teh. Lamun dibandingkeun di akhirat. Sapoe akhirat ya sawajeung 1000 tahun 1000 tahun di dunia eta teh sapoe di akhirat. Pernah bilang aya nu nyarita jalma anu paeh kasaran nepi ka boga budak. Paeh kasaran dikawinkeun ka jin.
kawin kaji di leungit tak lain tak kasar di leungit bae leungit kulit saleuna kaleuweung jadinya leungit tim sabaraha 40 poe mun teu salah ternyata geus dikawinkeun geus boga budak tah di ditu mah geus lalakon 40 poe teh geus lalakon 40 tahun. Oleh perkara 40 poe kan itu kan. Gampireun Gusti Allah. Contoh Nabi Sulaiman, kerajaan jin bisa dijentik, bisa diteundeun dina cincin Nabi Sulaiman. Gampireun. Kerajaan jin bisa diteundeun dina cincin Nabi Sulaiman. Kerajaan. Tak ulah soki cenah dina liangan. Ulah soki non ayat tulang nya dilihat kumaneh aya lagi eta teh ada jin pamula mungkin di luhur kuburan ya cara aya kuburan makam ki maneh teh teu cerita apa nah tadi cabang karena kejadian di mana di Kleret aya lagi makam kontolna jadi segede pimping ya, tapi kapai jadi kebanyakan betul panas di cabang jin mah panas mata pang bager najin teh sawajeng pang bedegong-bedegongna jalma di dunya eta teh pang bager najin sorajeng pang bedegong-bedegongna jalma kumaha anu cunihinna Tumawi Syekh Mansuruddin kan pernah nikah jeung jin putri jin karena Raden Sunan Suryana eta kan dari eta ayana di luhur dunia pang bager jin teh soalnya pang bedegong jelema nyata oge lamun nyapa kageurean teh mata geuring pernah ieu balajanan aya budak jin teh hareureuy ningali tukang musyeuk aya tukang musyeuk teh kira teh naon teh naon teh barang ngogena teh bolong naon ai bolong tuh iya ai teh bolong gimana aya usaha bolong kayak kalau teman kita jangan golongan manusia baru gini misalnya saya di Padahun kaji dia mah golong kayak gitu kan ada cina golong cina ayam jadi ditahan jadi kalau berlek ayam budak ayam eta siapa budak jin papa cina ayam bola anak tuh naplok oke bos ada pas balik bisa tuh, aduh nyaan lagi. Tadi pakai main bola aku budak. Jadi aja tanah dia udah dicopot cengkok. Kayaknya jago aja gitu. Macam orang copot terus bola mah. Boleh bola sebenarnya. Data bola gitu. Kan beda pun bisa. Ayo bisa exposure baca nama gede gak beneran dong. Bukan nanti ayam saja ditapuk aja di mana aja. Apa sih? Kayak gitu. Jadi ada nama nama cager pas orang tadi ngagering ya jadi kan mau gitu aja. Ya udah kita yang bola. Dina Al-Quran ayatkan dina surat namanya Al-Qari'ah Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma'adraka mal-Qari'ah yawma yakunu nasu kal-farasil mabsus wa takunu jibalu kal-ihnil manfush fa'amma man syakulat mawajihum bahwa bi'isyatirullah diasyik saja mak anu berat timbangan amal kahadianana bahwa eta jalma bi'isyatir maka aya dina kahirupan rodiatin anu dikikadido lamun berat timbangan amal ade insyaallah
kurang bakal menang kebahagiaan. Wa amma man khaffat mawazinuhu bahwa wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hawiyah. Tam jelema berat timbang hampang timbangan amal hadena amal saena teh hampang kosong maka paumuhu hawiyah di tempatnya teh neraka hawiyah. Wama adraka ma hiya naon ari neraka hawiyah teh narun nyaeta seuna hawiyatun anu ngagulugang seperti bagelah Cijoget tahun sabaraha keur tahun 80 Cirebur ngaguruna Cijoget kadenge kaci gede kaci palutek maksudnya naraka hawiyah mah benar maneh nyocokan ceuli kadenge ngaguruna neraka dan kita kita tetep di mana yang beledger kita tetep ngaguruna neraka hawiyatun anu gudan-gudan jalma anu teu timbangan amal hadena bakal dialungkeun ka neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hawiyah hawiyatun anu gudan-gudan. Disangka boro-boro ngaji kieu urang ngaji tak pentingna tolak ilmu nya lamun rek ngaji fadilah sajam tiup sajongjongan bahasa urang mah sajam urang ngaji tiup ke unggul tiup nulis teu nyatat teu tiup ngadengkeun sajam wairun min alfi harsin eta teh leuwih alus tibatan urang boga 1000 ubah mun maneh boga munding 1000 bukan mah boga sapi 1000 ieu mah ubah 1000 teh wajajar sapi ge hargana 20 juta eta teh seneng penciteun kurban nya ieu mah kuda perang lain kuda pacuan nah sanakeun kuda perang ya ari kuda pacuan lamun kuda pacuan mah lamun harga kuda biasana 20 juta harga kuda pacuan mah ya di atas maksimal sekitar 35 juta tak kuda perang mah 3 kali lipat. Nah sebabna kuda perang mah bisa perang seperti gajahna Raja Namrud kita bisa membunuh lawan tak kuda perang ini perang di zaman hari mah perang bisa ngajejek lawan nyahuan lawan teh lawan jago apaleun kuda tak kurang lebih halus tibatan boga 1000 kubah kita mah 1000 kubah tasod ya eta kuda teh disodakohkeun kabeh fisabilillah keur perang agama Allah. Bayangkeun da urang lamun hiji kuda hargana lamun pangleutikna 20 juta kali 1000 berarti 20 miliar. Lain 2 miliar 20 miliar. Tapi di pengajian teh lamun diduitkeun sawajeun sedekah 20 miliar. Batas berat ngaji mah beda jeung Musyeuk pati isu kuat. Udah 2 batang lebar 2 musyeuk kuat. Dan ngaji mah sok ngaji mah tongkong opil aya opil teh teu kuat. Hadiran jarang hadiran teh cacayan
Raja Komo, Raja Mulut mah dahar romo. Benar tuh. Kadang-kadang kabel konon tapi beratnya 20 miliar anu diselakon gitu. Cuma tak tong aneh tak kejalma anu bakal itu rugi ku aing bageula sama aing lain sere bageula teh kumaha itu memang kaki kajengan teh aing sere cenah teh bageula kajengan bageula atau teh paksa bageula ternyata mana cenah batur aing ternyata batur mah geus ari sabdara aing ngaji aku ngaji masya Allah tak numpang halus-halus teh tolak ilmu dina antara hiji pagawean tolakul zaman hawa bener kalau kurang kena mau benar mau salah nanti antara jalma anu bakal masuk ke surga panggilan teh di antara lain pada antara alim ulama nanti adalah ya kalau paroga ilmu tapi hubungan untuk jalma baik untuk untuk nah jadi kadek jadi supaya orang aset-aset jadi lakonan yang keahlian najan di nasapoe upamana di nasapoe dengan ukur mencet ayat beling di jalan bisita juga ketika mana pasti liwat ke jalan ayah rang awi isi nyolok kajalma anu liwat dicacar kumaha ketika urang liwat ke jalan ya bisa aya jalan satapak loba cucu loba nondo nu liwat teh matak paret wow eta jalan ka surga anya sakit eta isi amal anu teu karasa eta teh di antara cabang-cabang wa eta maka jadi di surga dan saya kembali waktunya di surga. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim ala radiyallahu ta'ala wa kulli syai'in wa rasulillahi ajma'in. Amin. Allahumma ya Allah inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa qilatan wa rizqan wasi'an ala ladaika karim Allahumma bi Allahumma Jibril wa bi wa syafi'i wa ijba'i. Allahumma ya Allah inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tasda' nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa qilatan wa rizqan wasi'an ala ladaika karimah. Allahumma bika wa Allahumma Jibril wa bika wa syafi'i wa ijba'i. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tasba' nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa qilatan wa rizqan wasi'an ala ladaika karimah. Allahumma bika wa Allahumma Jibril wa bika wa syafi'i wa ijba'i. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban